Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang mumulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Go. Waalaikumsalam. Waduh. Hari kena disindang-dang gitu. Karena ya teh nikmati udara. Oh, nikmati udara. Sang rusak. Angin dengan liwit. Oh, nggak ada linding. Ada linding. Mugawe angin nepikeun harewas kiri. Karena bobna kiriting. Saha? Anak dititik. Wah. Nakeun aduh. Kena larang hariring. Lain kan bangun bunga hariring. Alhamdulillah. Ai bunga mah terus-terusan. Lawan ieu make jeung Bunga. ai bunga teh berarti Kemung di tengah. wah. Ye. Dia mah orang yang belum budak. Masak. Asya we, ieu mah ye. Pasya Bu. Teh anu meuli sendal. Di sana Heeh. Ai cek urang teh salah eta meuli sendal teh merean teh kitu. salahna. Oh, nu hiji kencan, hiji katuhu. Kan ripuh meureun nu teh meuli Sirang-sirang. Heeh. Oh. Di berean teh nu hiji kencan, hiji katuhu. Heeh. Ai cek nu budak teh, heuh bener. Ai cek kana teh salah. Heeh. Da meureun kudu lagi katuhu duana nanya. Heeh. Wah. Tani namanya Jarum manik. segan yang beralih fungsi itu. Kita karena dagang. Tuan kan ada non. Kita masuk ke langit itu juga ada can aya. Ngomong kang gitu. Aya da kan. Danas. Oh. Nih, entar sih kerek kaci panas. Sok nyambut. Ngosok kan. Ngajan geus eueuh ge nya mendingna kunaon da ganti? Ku karektor. Saya ingat kuring, karektor mah ke disebungung nanya angkutan ieu bubuhan. Oh bisa. Bisa. Ya pakai nyamuk. Ganti kebo berarti. Ganti. Tapi baju nama terganti. Itu ganti. Masih dong, stok masih. Dari ganti ku kopi haji. Itu acan. Oh acan. Nah, garunya, garu, samut, garu, gitu. Jadi hasilnya teh seru anunya. Kalau bukan itu jeroknya ini. Oh, kebo. Berarti hasil tarena gitu. Nah, subur kan aku hasil. Tapi loba gitu. Karektor. Padahal bener aku muning gitu. Ini pan ayah herkia damping rukun. Mijer. Yang gampil aku muning mah gampil nginum. Ah. Ku muning mah gampil nginum.